Moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat duha berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoan atuh naon tahajud berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei 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 mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya ku urang sia teu ngaji ka henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teu ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nyana embung bae aing mah wih, pancanya mah pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku ari mah teu geunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho jubahna ge loba. Tara teu sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sia henteu digarinyakeun. Henteu. Kunaon mah? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisaeun. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut lain deukeut-deukeut teh dulur barang mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung. Ari sia joret we teh aing nyaho nya dulur nya pinter nyana tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia. Teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngisi diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uji bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana nu mahal na teh ieu urang taufik nu mahal mata urang lamun ngaji tauhid pama sya'akana wa ma lam yashallam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yashallam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae tah batuh wala mahroba li abdihi an masyati illa bitaufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimasyiatihi wa iradatihi ta udah mulai ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang deuk kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kaburna jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah
jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala kuwata moal aya kekuatan jeung teu boga kekuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bimasyiatihi wa iradati, kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kekuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti, teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti, moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na, berarti ku Gusti Allah teu diangkat, teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah, sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji diberi paham Gusti Allah, sanggeus paham dek ngamalkeunana, balik ka imah bener-bener ngamalkeunana, meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge, daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir, diberi hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama, aya duit nama dikiriman di dahar. Mulai tara ada 3 setik tah, kepala setik. Haji nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus. Alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balageur jagana teh ya. Ih sekali ngaguriwalna mantep jasa. Aju kuyana dipenta nomor telepon Bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok. Tolol teman Kiai kos. Lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu mikir goblok apa? Mukos gitu mah. Telepon Allah. Nuku ditanyakeun. Emang kiai nyaho? Itulah nanya ka aing. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas. Eta telepon Allah. Sok geura baca. Nembalan Allah ge. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung ai heuai. Ai jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon. Gewe wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah bloon urang juga hareup urang ge masih nyilih beula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sumut sia teu bisa teu kuat masyaallah mantap kunaon eta teu dibere taufik ku Allah, teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana, beutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teu dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek kene. Panglima jenderal sarua. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae masih kena gegesek kene. Kodan tep senyana puyeng ieu. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kekuatan. Lamun dibere kekuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah tuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kekuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di irah teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan, urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun
terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkatnya melalui sumur Zam-Zam tak naik di Kadomas berangkat jauh lebih kan lebih coba eta pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran dia mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bage moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nyana ka Gunung Karang ge atuh lain lempang hiber encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalawudunya na di beres salat zikir ka Allah sangeeta zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalawudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya ya urang mah panjeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber karua celek ieun sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh
arwahna maksudna siapa sok aju di mana terus gitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantak ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah an Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah tambah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantak di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kulan tah salat puyeng aing mah reungit ambal aya reungit nyara rocoan ka aing oh tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik aku duduk gede we tolol ieu ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya ada batu ca dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da ieu teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, kita dianggap jelema aja ku aing mah teh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Bawra anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi Balam bin Bawra teh geuning akhlada
ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mah mala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunya nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Bal'am bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hina kemuliaan nyana diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareng bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudna sederhana bae itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae dararukung lingsem kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah kos itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'ura cilaka Bal'am bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'ura atuh naon sanaon bedana jeung kurang gua kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus moda jasa cak saha haram deh tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bank teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah teh budak eta teh haram samarangan nya datang dari kalinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu gua heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun ji kan lu gak ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya cilaka tinggal nunggu waktu taman kos kitu ngajual ilmuna jadi kiai lamun unu jadi mui lain muina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi mui negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia
satu ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah. Mui teh sebagai filter. Lantaran negara urang negara demokrasi, geus demokrasi mah teu berbau agama. Lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu. Masalah urang boga mui sebagai filter. Geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah. Ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dia teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang orang di jerona mah atuh lain endek nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawahu tigas leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salat mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadi ini pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon atuh aya aturanana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santri ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek we lah mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mati lok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikir nyana dua jeung isya dua pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa ya mah masyaallah Nges, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti salat tasbih. Boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorang horeng tilok nya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua.
Iqbal ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattaba hawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna ti gesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tasrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin Banguro mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Banguro eta teh kos kitu sipatanna kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daek narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung nyana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae nyana kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondang ariung maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna geun teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron datang ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga dengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah pakai pentungan
kula kararieu bae polisi kieu bae. Ajung pamajikan ge pan halaladir tah polwan-polwan kararieu bae. Itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi-polisi sudah diberikan pentungan-pentungan, itu adalah sudah ada dari Kanjeng Nabinya, termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Nah sudah sekali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing masa kali bae. Alhamdulillah datang ku hari teu diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing berarti keras aku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing mah sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh yang 2 kali geus. Aya podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh, alhamdulillah gitu kan. Lain deh. Let us pretend that Intel did not launch the Core Ultra 200S Arrow Lake set of processors 3 months ago. Let's instead consider that period to have been beta testing as they updated drivers, firmware, management engine software, and Windows 11 24H2. And now let's consider today to be the launch of these new processors and the accompanying Z890 motherboards. There is of course a lain ki podoli bae sia ge sarua. Ngan aya nyana bae digigir ieu. Sada kiai betah jasa teh mah di pendopo bae, di Polres bae kiaina teh kieu teh bener. Kiai bener mal kebal. Mal kebal buktina aing sekali doa. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalenar. Alhamdulillah kuari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarieu teh tah. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jalan geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah, dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan. Lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya ilah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Gini kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana hanana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dilegleg ke nyana utah-utahna ge dilegleg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang, sia teh ngaji kali henteu. Emang kunaon? Henteu lah yang moal bae. Emang kunaon sia teh ngaji? Henteu siapa henteu bae. Henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya, henteu bisa ngomong nya. Embung bae aing mah. Wih, pancen mah pinter jasa. Nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Para teh sia henteu, nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon mah? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisaeun. Ku sebab lawan teu bisa ngajawab tah ruhani tah mah. Ruhani tah mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang.
pacar saya gimana deket lain deket-deket teh dulur mah aja saya tengah aja henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung sia joret we entek aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teh hayang ngaji kajana emang kunaon yang loba omong sia teu daekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing nih kos gitu masya Allah karim iya cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana Famasalu tapi jakeun tak kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata tah ngelel bae terus kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malanggeun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi aduh moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep
Eta dimaksudnya supaya mantap. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantap ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia ke deui beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ke aing ditakolna mah. Parang sana atau aya muik tuh awas anjing. Ulah. Aing mah cenah hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Wuih. Anjing bapana. Ieu mah PDI cenah buana ieu mah. Anjing kabeh. Kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya baik, kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh pan neuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah. Baca dong, nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allahu alam bemorode panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina. Percaya ke Allah, cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirnya tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Nauzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah. Abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti. Urang datang tadi kersaning Gusti. Urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti. Penta ka Allah atuh. Jeung tafakuran geura ge. Renungkeun ku urang. Aing dibere ku Gusti geus datang ka mana? Ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh la jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia titah salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah. Sebab teu kebal hirup di dunia. Jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga. Nu ieu di imah bae embung paeh. Tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh. Tapi teu ngahargaan ka agama. 10 tahun, 20 tahun, 30 paeh kana paeh. Di akhirat teh berbeda engke. Masya Allah kari. Renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urang nu mentak
urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakterang hampang ketika geus dibere hampang eta lainan urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh bau siling sama mata si ngomong aya kuari ge luman eta wallahu a'lam bissawab Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yaqub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 2 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la
Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allah, Allahu Allah, la